Ayo gitu lah manu katipu. Tunggu aja 50.000 beli naga orang teh. Dasar milik ke. Aiker butuh duit masuk hoki gini. Mang Dayat belagu gusan 200.000. Lah, ini lewat dulu ya. Jembatan deh. Aur, aing. Aduh, aing lewat jembatan kita untuk para aur, urung nyorocot, lah. Ayah, Bang Dayat. Wah, naon ah? Itu tuh si Bibi neangan Mamang. Jangan ada nyahun iya ke sawah. Lain ngomong nitip pesen gerak gawat mulang naon cenah itu can masak beas tadi itu ka urang teh beas udah heueuhnya euy nah kapan can meuli beas aduh duit lagi kalapal kayak meuli jujur aing kumaha kulkas lajon teuing aing yo jujur alus ya jujur alus sih mah masalah meuli beas mah aing kajen teuing alah nu penting kahayang urang kacumponan dia mah Power Ranger mah aya di toko ge nu kieu mah Power Ranger mah mana ningali yo geura tingali tah tun wae masalah pamajikan mah aing meuli beas mah kelak Surya nih ya menang meuli ti mana ieu jer nah nanyakeun meuli sagala ya asa wawuh ieu mah menang meuli ti saha ti Mang Portas lain Porkas gitu lain Portas sorry Mang Portas waninya nang meuli 200.000 ya teh aing nggak benar nyebut nage sabaraha 200 ya teh menang meuli ti uing 50 anjir ting 50 aduh aing di Porkas kaing bodoh goblok aduh daek we di bobodo anjir ting goblok di Porkas ya gawat si Bibi nanyakeun beas ye nah keun bae beas mah ya beli di wae gawat lah aing eta aing katipu ku si Porkas aduh beli deui wae beli embong sode tuh si Bibi beas aing kumaha teuing bener majikan ngamuk ka aing